udang jang. Prek maneh nama mana ada gawe ulah paneh nama lockdown. Lockdown. Prek maneh ayeuna mah pan parabna geus eueuh itu hayam teh aduh. Yo. Aduh, pusing misalnya tawa ieu di harikan kawin teboga di itu ayeuna anjing teh anggur we tuluy Minjem duit yo aduh jang naon yang beli mobil. aduh Yang beli parab kayak iya ya 10.000 ya ke masih bewok harap sarebu ge teboga ya atuh parab maneangan we atuh aya mah jangan ke mana karep nginjem ka saha tuh nya yo tuh ieu teh kayaknya tukang injeman ya teh mun aya mah nginjem saha we gitu baik duit bungaan ge gobred ayeuna mah perbutuh kieu mah nya jang si bewok ieu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ya? Punten akang-akang pada tumaros. Familiar ras Kampung Babakan Jati gitu. RT 02 RW 08. Cakep. Beli impi ka naon Abdi di koperasi akang-akang. Nuhun. Jadi akang peryogi. Panginten di abdi aya koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam. Aha. Persyaratan naon hukum, Bapak? Dupi persyaratan nama kita rumit lah pada aya anu dikemprakeun panginten tah mangga sisen abdi bade nerangkeun anak mangga diterangkeun. Gam, iya Pak, yang mah ke sesah gitu persyaratan nama cuma fotokopi kakak sareng KTP gitu. Sareng tiap penagihan udah ada kumpul. Itu secepatnya cair kumaha? Mohon secepatnya. Anjing atuh kumaha mun anjing biasa cair teh. Ayo, nya Siap. pasti. Beli bade ayeuna oge siap gitu. Anjing we abdi ngawartosan heula ka. Mohon. Iya, siap. Bewok sia hari itu rek cair ayeuna mah. Mangga akang-akang bilih peryogi atos anu tadi di carioskeun ku asisten asim kuring anu syaratna anu henteu sasah geuninganan enjing oge tiasa cair persyaratanna engah gerak kemplakeun upami tiasa mah wartosan anu sanesna diantos nuhun atuh akang-akang hatur nuhun nya Nya sami-sami diantos we enjing panginten tabu 8 abdi Tabu 8. tiasa ngabujeng ka dieu deui nya Ya, siap. aduh saya hayangna ye corona tong cawakan. mangga atuh sadayana nya Diantos anjingnya. Ya, mangga. cair emang Cair yo. jadi atuh kawin teh lah ayolah urang sampuran lah Ayo tuh kabenya sebenarnya. coba ieu teh Tah, siap ya bijaan ayo. Kumaha teh? Anu minjemkeun duit, persyaratanna fotokopi KTP jeung kakak. gimana ini Di koperasi gitu. ngaranna Bang Emok teh meureun Teuing tah sigana mah. Yo, tadi jam sabaraha yo? jam 8-an Nah, jam 8 isukan namun sanggup jam 8 kumpul. Urang bejaan si Balung jeung Jepang. heuh ayolah urang mah butuh pisan da modal museup Nah, kebeneran. Ayo lah ini mah dagoan di dia orang nek kabejaan di Balungnya. Heeh, dagoan. Balung. Kemana ya? Kemana ya? Bang. Jual. aduh bingung wah Bingung naon, Bang? budak pan can yang jajan ngadat wae urang teh bingung.
Bapak majikan nek ngirim we panayeuna mah dampak kieu teh bisa ngirim. Oh ya. Si jalu we ya kepaksa dijual. Lebar tuh butuh. Lain lebar mah lebar wah. Butuh sabaraha? Teu gede 300. Jangan yo. Tenang, ayeuna mah loba peminjaman ayeuna mah. Geurang minjem ka saha tuh. Bejakeun yo. Ayeuna mah aya pas Bejakeun yo. deui. Bener pisan ya teh. Bener lah. Bejakeun yo. Aduh keur barutuh kieu. Bejakeun yo. Naon wae persyaratan. Bejakeun wae. Persyaratan. KTP jeung naon tadi teh? Kakak. Lain BPKB mah urang teh teu boga. Lain BPKB, KTP, ieu mah. Aduh. Alah geuningan murah pisan atuh. Aduh. Mulai Jeung kakak KTP. tahun Oh, mau kagak ada ya teh meunang ayeuna keneh. Cair bukan nama. Kayak suka jam 8 lah nya. Oh, benar. Heuh atuh kitu mah. Orang nih kan itu lah. Atuh urang mah nasi pun. jadi atuh mana geus ieu mah. Heeh. Ayo. Beneran jadi. Oh, benar. Tengah bengkel apa ya bener. Kayaknya kena dampaknya. Butuh duit tuh. Butuh. Namun butuh isukan jam 8 kumpul we kayak di Dandi isukannya. Oh bener. Ya ngumpulkeun kakak jeung KTP aya nek mere duit. Heeh. Orang mau lila ieu mah nek kabejaan sih. Mesejen. Ah, kitu nya. Lah ya. Heeh. Yang. John. Kene, wah. Aduh, meski mah rumah duit ngeunah besok mantap gitu. Astagfirullahaladzim dulur. Naon nyuruhkeun wae atuh. Sare wae ieu mah. Wah kitu aya naon urang teh atuh kitu. Sampai dagang aya nama da tisen atuh. Urang teh. Ngopi atuh, ngopi. Nyata orang yang kopi ini kan. Oh, iya rokok mah sabar. Kebaik sugana mah teh rek milih-milih ka dieu teh ka urang teh lur. Aing Kudu dibejakeun. Yo, jelaskeun deui yo ari kitu mah. duka. Iya. Kumaha atuh? Rek pinjem duit mah. Tuh kan tenang hari aya mah. Heeh. Persyaratan teh naon teh mah? Jadi ayah tadi nu naik nyimpen duit di koperasi. Persyaratanna KTP jeung kakak. Ringan. Majikan. Yang gaduh atuh. Oh, tah meureun berarti jadi kakak. Mohon. Lamun erek isukan jam 8 kumpul mawa KTP jeung kakak. Ka mana tah kada kumpulna teh abi teh? Kayak di masih iya lah di Bejaan baru. lah. Oh, gitu. Bejaan ge Mana atuh mari kitu mah bade abi meureun berangkat enjing meureun sabar-sabara kinten-kintena. jam 8 we Jam 8-an mohon. Ya, Oh gitu ya tanya. mohon. Ya atuh. Abi atur nuhun ieu tos dia ya. Ah, Informasian. Aduh, capek ngerit deh harus domatin kan. Aing jual gitu domana. Gua nesel wae ka kota. Kebalalikeun. Ya teu nyimpen duit keur kitu ya. Pasti keur butuh duit aing pasti asem kitu teh beungeutna ningali boga seribu. Ayo buru. Weh, beres garitna euy. Beres Rob. Tanya. Itu duitnya. Oh iya, ente apalan? Tingali tina beungeut. Beungeut butuh duit ieu mah. Butuh tuh. Aing arek pinjem. Di mana tah? Jelaskeun yo. Aya teh. Jelaskeun yo. Duit persyaratan teh. Jelaskeun yo. Eta kakak jeung KTP. Aya, Aya. Kono mah baru dak oge gitu. kakak jeung KTP mah aya. Aya.
Naon eta hungkul persyaratan anak. Oh nya bener. Eta hungkul. Karek bener itu geus deal. Oh hayu lah orang terbutuh ya. Dolong kana minjem pasti. Isukan we jam 8 jeung mawa KTP kakak kayak orang ngaliung. Heeh. Gimana terusnya? Hayu lah. Geus sediten urang. Nah. Coy, nyantok we kana dia tuh. Langsung ayo. Ayo orang kana dia orang kemana heula? Lah capek kene aduh. Hei. Bayan yuk. Geus tadi teh. Aduh, wae dikit tuh. Dia kuno Wah, kayaknya udah datang ya segini nih. Tuh. Salah. Ini kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, hei, so ayo cair mau mana mah. Assalamualaikum. Salam. Bang, ayung nih kan dulu. Budak temen gila ya aduh. Kumaha teh? Lain budak itu nggak ada. Bukan pisan gitu ya. Ada orangnya sarwa butuh. Iya, ayamnya karunya 20. Ayam berapa? Assalamualaikum. Sekempal lo bapak. punten ieu ka para sadayana di perjalanan teh nemeh teh seueur pisan wagelanana rada telat punten pisan nya. Tempatnya agak sempitnya Pak ya di luar wae atuh Pak. Ada seletik. Enggak. Teh anggotana tos kempel sadayana. Atop. Sadayana sabaraha jalmi? Tilu 7. Gimana? Sarasna saya sabariji. 7. Upami syarat-syaratna parantos disariakeun. Atos. Naon cenah kedah ditempelkeun teh? Kedah bersih. KTP. KTP sarang kakak berkemnya. Mangga dibuka na kakana. Oh iya ya. Pak. Dicatatnya sejalan-jalannya. Bung ieu teh peraturan di operasi Simkuring kemudian ke atasan dina perkawis pencairan kita kada aya acara berjanji pangitan berjanji teh kanggo bapak-bapak sadayana supados dina waktu penyetoranana pangitan kedah Tepat. tepat waktu. Mangga man ku ketua di aos kena. Abi mual janji. Ini Hadir tepat waktu. hadir tepat waktu. Dua. Dua. Angsuran tiap minggu. Angsuran tiap minggu. Tilu. Modal usaha lenjang batur. Modal usaha yang batur. Empat. Hasil usaha ajang keluarga. Hasil usaha beli ayam. Lima. Lima. Pada tanggung renceng. Badan tanggung renceng. Masing-masing. Mohon ka sadayana nu parantos pangitan mengucapkeun naon anu kedah ditaati dina operasi nu ieu. Mung ayeuna pangitan kanggo pencairan mangga diikeun ka asisten Sim Abdi. Ya, persyaratan tos diaoskeun meureun tinggal kantun masihkeun atosna meureun sareng penting pembayaranna tiap minggu kedah hadir meureun dipanggil satu-satu meureun nya kanggo pencairanna sareng Bapak Balung. Punten kan ayeuna pangitan apos biasa dicairkeun. Salarosna bapak teh peryogi teh kanggo naon ieu usaha Kalau pamakawi seblak ceker, Pak. Enggak Pak jadi tahu istilah Pak jadi. Enggak iya atuh kan.
Alhamdulillah. Ayo na gini raksana oge yang tadi itu ya. Cair. Sebelah ceker kabeli eta mah. Atuh nuhun, Pak. Lancarnya Pak bayarannya. Insyaallah. Salajengna Bapak Awir. Iya sareng saha? Bapak Awir. Bapak Awir peryogi atas teh sareng kang naon? Kang meser burung. Mangga di Tawisila ieu. Pak, ya cisna. Alhamdulillah kabeli mana kurung tas. Bobodo si Papoy sia baru kerjaan budak keur beli kurung. Cair. Ajengna mangga Bapak Ujang. Ujang, Peryogi atasnya kang naon? Kang Mesir jeje, Kang Om Mesir. Mang atuh sok. Enggak, Tawisila. Enggak iya cisna. Aduh, kabeli meureunnya jajaran 500.000 teh. Yang masuk. Aduh. Nuhun ah. Ya, Pak. Sami-sami. Bapak Oman. Saha Bapak? Maksudnya nami Oman. peryogi atasnya sareng kang naon? Kamu bisa berak tadi. Mangga Pak di Tawisila. Ya, artosna. Atas nanya. Ya, Pak. Nampi Pesertanya kana berak teh kana saneskeun nya. Ya. turunnya ya. Iya. Selanjutnya Bapak Api. Ya, abdi Pak. Aduh, cari. Oh, ya sareng Bapak saha ye? Api. Pak Api. Ayo ke ibuna ka mana barangkali? Peryogi atasnya harus ka mana atuh? Oh, gede ya om. Borangan ieu. Kayak mancing. Kana mancingnya. Mana atuh di Apa di Tawisila? Ya, terusnya Pak. Ya. Ya, Pak. Turun, Pak. Oh, mamanya. Selanjutnya Bapak Pakoy. Sareng saha atuh jenengan? Bapak Pakoy. Oh, Bapak Pak Wali teh peryogi atasnya kang naon urasna? Teu pira, Bapak. Aku dia penghasilan anak. Oh, hancur. Kayak nyobaan we. Enggak, atuh Pak di Tawisila Pak di. Tapi kadenya setorana tiap minggu. Enggak, iya terusnya Pak. Semoga marmot nanti palain banyak. Amin. Ya. Mangga salajengna Pak Karyo. Tapi namanya teh saha urasna? Karyo. Parantos nikah teh acan. Acan eta bade Berarti peryogi atas teh kanggo biaya nikah. biaya nikah. Peryogina sabaraha? Seueur ini tapi 5 juta. Macam biaya teh ka asisten. Enggak, Bapak Karyo di Tawisila paling dia. Di sana di Bukit. Enggak, Pak Karyo. Ngalahaun sakieu. Sakieu. Kemarin di Bapak makan terakhir, Pak. Ada di penghasilan. Mah ieu tuh. Anak urang jangan barudak teh jangan ngarijeun duit. Minang sakieu. Punten kumargi Bapak makan gopek, beda sanes jenis. Aduh, keur mah beki ambek tambah ambek ieu mah atuh. Nah, wayana we pada ya biga teh dipilih-pilih gitu dipilihlah sejalmina teh. Tadi narek jam kawin. Ieu mah nyoligakeun. Di mana nyarigakeun ieu mah beda. Geus ah baralik dah. Balik. Mohon ayeuna makan parantos nya salampe artos. Terus panginten dina waktosna kedah tepat. Abdi panginten ieu waktos penyetoranna sambingon sakali upami anu teu aya panginten merenceng. Ya, Bapak siap? Ya. Baiklah, jadi duit aya. Nya ngahaturkeun nuhun kana waktosna kasadayana nya. Sim abdi panginten bade pamit. Pamit diantos mereunkeun
kaping kaping deui nya banyak jumpa lagi. Mangga bapak-bapak. Cair. Aya nama isukan kumaha mun rek neuseup. Ayeuna mah bareng isukan orang itu tadi cair ieu. Yuk. Ari kitu mah. Orang cair dia kan duit pang bergerak ya. Bergerak enak. Ayo. Budak yang di sebelah. Oh iya tuh. Nah, jago ayeuna mah maneh geus ayeuna meuli kurung dan geus cair biar duit terbang. Aduh, urang mah wana mah urang we menang eutik kebeakeun teh. Ieu dik 2000 ieu. Kanu sebelah oge mama ieu mah. Sebelah gocengan. Ieu 4.000. Karyo. Ayo balik. Anjir. Tuh. Pantesan herang kitu eta beungeut. Udah menang duit coba. Ningali urang 4.000. Rumah tuh sebelah teu moal karetan. Wah. Tadi ladaan. Ayo atuh urang balik aduh. Ayo. Sok lah. Aduh, aya spanduk dilarang masuk. Orangnya. Pak, kumaha ya? Spanduk dilarang masuk, Pak. Kumaha? Kurang dilarang. Nyai teh ka ketuana. Barang bo ayeuna teh, Pak. Waduh. Itu kan can gini, can wae anger. Can gini bisa ngisi. Can geus. Kamu jika majikan kiri Pak dikaragi. Bisa sendiri. Untung ate geus kabari kurung. Untung ate geus kabari kurung. Jadi itu kawin teh. Boro. Wah tuh sebelah ke moal karetan ya. Ieu atuh jual teh an. Tapi ngadenge mah cenah teh aya lokon. Oh, heuh. Hadieu. Hadian gitu. Beneran itu mah. Heuyan we nya. Aman lah tarik. Wah, tarikakeun ayeuna mah. Oke, lamun aya ka dieu, urang balik. Kes heula. Kes ayo buka dibuka. Aduh, tadi heula. Tadi. Iya, Renceng ya. kumaha itu? Marah bisa ayam. Aduh. Punten. Di kamar sana saya. Buka itu tuh. Caranya Kumaha kan tak dijadi bisa penyetoran gitu. Kumaha ieu parantos lepas aya kaca akosna. Aplang ya, abigan ini aplang aya plang di payunna. Tapi kan abi tugas di atasan ke restoran mereka. kayak tupanya abi pada nyusul heula. Nya mangga-mangga. Yo, dagoan itu sakureung. Su urang barudak tong lila. Wah, Ngalamin teh nya Pak nya. kawan. Pada andos Pak. Serikat ini. Lupa. Pak kok itu meni salami terus sabar aja mah bingung tuh di dia Pak. Itu fungsinya orang iya, orang rencangan anak. Tapi atuh di susul deui sok. Ya soalnya abi bade kempalan di seneng tadi. Nuhun gitu. Tong peduli lah nya. Ya, aduh. Ada Pak tong lami Pak yo. Terus tunu abi ge. Sahyun Lah, Pak aduh sudah aja mau dia. Tunu ya. Bapak tidur di. Wah, tidur kemana?
Ngan sieun ka megang saeutik. Kawin urang kabalik kurung. Sekolah gitu mah. Udah kembali marah. Diasup kan tidak digawean. Padahal aya lokon. Pada aya bro. Kemarin Geus atep lah. Ini masih kaya tuh ngolahna ieu. Pak. Waktu udah sore, pulang nih Pak. Aja kesal rumput aja. Lah ya Pak, ima di gawean Pak sekaryo. Wah, Pak, Kak Bos. Capek eureun jadi bangun teh capek pikiran teh hasilan eueuh kalaka we kitu cing lemes parang kali gawean ku si karyo kok karyo Duh, kumaha da pagawe mah meureun kudu digaji. Ayeuna sedengkeun sisana sator. Jo ieu di lockdown, jo ieu di lockdown. Kumaha atuh nu saterusna nya? Ah, ieu anak-anak bangkrut juga na usaha teh. Jadi pusing karena sirahna oge. Balik euy. sodan digali itu Mana? Tuh,